Assalamualaikum, wargi-wargi pecinta dongeng Sunda. Dongeng Sunda jejer carios si Taji Angin. Wilujeng ngadangukeun. Sok ah. Sanggeus orok dibere ngaran sarta ngaran eta ditetepkeun jadi Taji Angin, sagalana karasa beda. Henteu ukur keur sariningsih jeung Darmadi wungkul, tapi oge keur langit isuk jeung angin nu niup poe eta. Ngaran eta siga awal takdir lain saukur sebutan. Atuh sanggeus kitu mah harita Aki Sukra kate nyodek pamit. Pokna teh cenah, aya kene urusan di lemur sejen, aya nu ngulem dina poe kamari. Eta ge diwanti-wanti kudu datang samemeh pedug lohor, rek aya nu mencit muning cenah. Pangpangna mah kapan di lemur eta teh eueuh nu wanieun kana puncat pencit mah. Sanajan loba ge kokolot temurna weleh kana urusan nu kitu mah nyalingkir teu wani. Nu matak harita ge ngulem Aki Sukra. Ngulemna teh kapan sapoe rek ngajuru sariningsih. Yang Madi, Nyai, Ceuk Aki Sukra bari diuk dina samak nu teu jauh ti sariningsih jeung Darmadi. Darmadi neuteup kitu deui sariningsih sarua. syukur si Nyai salamet. Kitu deui jabang baik gubrak ka alam dunya salamet. Eta nu dipiharep ku sarerea teh lungsur langsar. Mohon leres Aki. Ulah teh sanes kirang sono ya teh Jang. Sanes teu hoyong lami ninggal si orok. Kumaha tuh da? Kamari aya nu ngulem warga Cidulang Nangkub. Teu rek aya nanahaon. Ngan pokna mah aya penciteun muning cenah. Eta ge diwanti-wanti kudu lohor geus aya di ditu. Muning nu saha emang Ki? Cenah mah nu Juragan Darko. Oh, Juragan Darko. Emang gaduhan muning Juragan Darko Ki? Oh, lain bagawan deui. Kapan panglobana di Cidulang Nangkub mah lain ge katlah juragan atuh. Temal Aki Sukra. Bagja pisan atuh nya Ki. Kumaha bade angkat langsung wae kita ka ditu? Oh, nya langsung we. Lain meniti disuguhan cai-cai acan ya teh Ki. Tadi hapunten pisannya parantos ngarepotkeun ya aduh. Keun wae Jang Madi, ulah sok jadi emutan. Da ieu mah tos kawajiban Aki salaku kokolot lemur di dieu. Temal Aki Sukra. Nya Ujang, sami mah ge moal alami ieu teh. Bade aya nu kedah dibantosan deui ieu ge. Eta budak nabah kanta geuning, Nya Ajeng. Nu imana caket gawir sawah. Sarua kapan siga si Nyai geus bulan alaeun. Malah maminung karasa beuteung cenah. Ti kamari ge salakina geus bolak-balik we neang ka imah kapanan. Ceuk Ma Paraji namahan obrolan. Aduh mah ge sami deui bade jug-jugeun deui. Mohon Sujang, ari entos ku saha deui atuh ari sanes ku emak. Da ku bidan mah kapan teu acan aya. Nya duka ari kapayuna mah. Kitu kekecapan Ma Paraji nu harita sarua rek pamit ti eta imah. Nyai, kadeng teh budak teh sok ditinggalkeun sorangan. Mohon emak moal. Lain ku nanaon Nyai, si jurig orai. Ceuk Ma Paraji bari ngadeukeutkeun ngomongna teh semung harewos siga nu sieun kadenge kucak-cak hideung. Sariningsih murungkut oge punukna dibejaan kitu ku Ma Paraji teh. Ih amit-amit sing ditarebihkeun nu kitu patut mah emak. Nya nu mata kulah ditinggalkeun sosoranganan eta orok teh kade. Siga budak ni ecin geuning kapungkur. Sabot ditinggal ka cai kapipir sakedeung. Harita teh hujan ngari rincik sareupna. Hayang kahampangan cenah.
Sedangkan salakina nuju dagang gula can balik karita teh. Kapan eta budakna jual ngoceak di jero. Nyecin guat kaimah teh keur dicomot pas udelna. Eta budak teh kumang keluk disebut jurig orai teh ya. Terus kumaha eta teh mak? Asa pernah nguping abi oge. Barabat atuh emak paraji ngadongeng heula samemeh pamit teh. Nyaritakeun kajadian nu tumiba ka Nyi Ecin kapungkur. Warga Ciburuy Girang belah tongoh. Karunya atunya mak nasibnya Ecin. Nya kitu teh hari mah jauh ka batur teh nyai. Dina karandapan musibahna eueuh nu nyaho. Paling nyaho-nyaho ge geus kajadian. Ceuk emak paraji. Bari nyelang heula nyaritana. Ku ngusap tarang orok. Bari noel pipina. Atuh sarining sih kur neuteup bari imut. Nenyopolah emak paraji anu katanyona siga nu deudeuh.